Tah, Brad. Nama Aceng ge. Beli rokok full. Sabungkus, Brad. Tumben anjir. Sabungkus biasa nang mentaan anjir. Nyeri hate, Brad. Aceng ku si Kosim. Kumaha itu? Sapada-pada tetangga ge, Brad. Kira isuk-isuk, Brad. Manehna bari sasapu, Brad. Kumaha? Eta kegerendenganana nyanyi, Brad. Marjuki, kakak, retaan, udud beki, menang, mentaan. Eta teh kaceng, Brad. Parah anjing. Parah. Si Kosim deui atunya anjir. Eta teh ngalaguna teh harapan Aceng. Nya, kapan bisa disebutkan pencernaan nama baik eta, Brad. Anjing pencernaan nama baik ya Allah. Tapi kan ka dieu ayeuna saya ilmu si Aceng ieu. Mata kayak nama sekalian, Brad. Aceng dia meuli, Brad. Bari meuli obat sekalian, Brad. Saha nu geuring? Lain nu gering, Brad. Kapan ayeuna teh usum hujan, Brad. Jadi Aceng meuli obat turun hujan, Brad. Ya sabda wae anjir. Ceng, aya ge obat penurun panas, Ceng. Eueuh penurun hujan Mas teh. Eueuh. Maksudnya jang naon eta anjir penurun hujan, ha? Kapan amisnya nyabaan teh susah rek nyaba teh, Brad. Anya teh obatan heula raat meureun, Brad. Hujan teh. Anjing ngopi jauh goblok. Hah, bisa wae ya ramat lancah ya. Parah anjing. Repeutnya kunaon di abudangan mewek bae. Oh, tuh ngarunah wi budak teh meureun awakna udah panas. Oh, sabaraha derajat di eta budak panasna? Nu katrewel. Orang teh boga termometer, orang teh nyaho sabaraha derajat eta. Udah panas ya awakna teh. Gampang geura ayeuna mah. Naon? Asupkeun kana kelek teu kosi make termometer, jagung kiring gini. Terus Ngabledug lamun panas mah. jadi popcorn. Heeh. Bah. Parahnya ya bibi aing. Ampun ting. Ya lamun misalkan budak eta panasna nepikeun ka bisa nyieun jagong jadi jagong beledug. Beureun kabayang eta budak panasna jiga teflon meureun ya guys ya. Emangna budak orang Ultraman. Apa aja bibi aing ya. Ampun ting. Naon dikit? Mang, ieu biasa nuju Di darat juga ucing atau gipa mah. Entah tuh Mang ieu keur ngerjakeun PR. Oh, jakeun PR. Kerjakeun PR si balong. PR naon deh? Ieu IPS. Bisa. Henteu. Ya, cek aing. Ya. Pan ku amang geus dibejaan lamun ngerjakeun PR. Kerja kelompok jeung babaturan. Jadi lamun teu bisa teh, jipa bisa nanyakeun. Ai di sisi balong rek nanyakeun ka saha ka lauk? Hah? Gurame, betok, jaer. Teu sarakola, situ lauk mah gip. Rek nanyakeun ka saha sok? Gipa. Sok naon atuh pertanyaan aku amang bejaan. Ari gedung Asia Afrika di mana, Mang? Gedung Asia Afrika di Bandung. Di Bandung. Gampangnya belajarannya. Oh, naon deui? Ari gedung sate, satena sate naon? Aing curiga ieu mah pertanyaan hanya lain tina pelajaran. Di budak lu sirahna rempa aing pasti. Itu pertanyaan tina IPS lain eta bieu. Tigi, Pak. Yo, cek aing ge teu kagok si ieu. Gedung sate naon cenah. Ya, gitu. Gedung sate nya sate nate eta teh sate keong gitu. Ya, keong nate keong racun. Agok edan ini. Ari eta racun naon, Mang? Racun berit.
Eta racuna 2 teu. Nah jadi karena 2 racun atuh. Pan IPS ya teh lain dangdutan gip. Parah. Air tadi mana ti mana jeung calon pipi majikan? Oh, eta geus ti pananyaan, nanyakeun waktu nu alus nih jang ke hajat. Oh. Kumaha cenah? Eta puguh cenah kurang alus euy budal urang jeung budal awewe teh. Maksudna kumaha modal mana emang naon? Budal urang kan Jumaah. Heeh. Awewe Salasa. Tang teh geus rumah tangga teh unggal poe teh ngopi we cenah hayo. Nah bisa gitu ya. Kumaha maksudna kumaha? Kan udal urang teh Jumaah, agak apa kan Jumaah mah cai. Cai, Tah Salasa gula kopi cenah. Nying. Aing karek ngadenge ieu wedal anjir Salasa gula kopi cenah. Terus lamun poe Rebo nya Indomie ayam bawang merenya. Sasab anjir. Ai maneh nanyakeun ka saha? Saya teh ai maneh. Eta kasih Abah Astra Orening. Astra Jingga atuh lamun aya ge saya teh. Ada tarucingan yuk tambah kesel. Gas. Anjir si iya ngajak tatarucingan anjir karajana tarucing. Anjir ya. Tatarucingan. Nu tukang nyieuna saha ieu? Arek ngajak tatarucingannya. Sok. Nu hese nyieun. Hese ieu mah. Yakin. Gas. Mau katebak ieu mah. Heeh sok. Naon? Sato naon anu sok dilombakeun dina Agustusan. Sok. Loba atunya guys ya. Anjing. Tong ka abi atuh nyebut anjingna. Bagong. Tong ningali ka abi nyebut bagongna, daun bagong abi mah tuh. Pan itu keur tatarucingan sih teh. Urang teh ngajawab. Nya pasti neleuna ka maneh atuh mah nya ka itu atuh ai maneh. Heuh nya. Tapi lain alin eta jawabannya lain. Oh na tuh. Cing ciri-cirina naon? Ciri-cirina warnana beureum, awakna leutik. Beureum leutik. So, hayam. eta geus ka dieu deui wae nyebut hayamna. Hayam. Nah, benar tuh. Teu lain. Anu sok dipake lomba Agustusan. Taluk yeuna aing anu. Cerang ditalu pasti. Sok naon? Tirek tambang. Anjing. Tarik tambang mo. Aya ge tarik tambang. Terus naon make jeung tirek teh? Tadi anjir celidinya nya. Ciri-cirina cenah leutik. Terus beureum. Nah jadi karena tirek ai maneh nyaon teh tirek jiga kumaha sih teh? Nyaho hewan purba. Heueuh hewan purba pan badag tirek mah ai maneh. Heuh beureum leutik. Heup. Leutik pan ti mana sih teh leutik pan badag sih teh terus warna beureum ti mana dipulas pada Agustusan tirek. Lain, beureum leutik mah tongo. Terus naon hubungan ini sih lagi. Asal leuwih rempag sih mah anjir. Ya. Hubunganna naon sih teh? Tirek jeung tongo tetangga terena ge lain atuh sih teh ai maneh. Pan kieu si tirekna teh geus ngupuk. Tah si taeuna teh diseureut tongo. Pikeun ka kieu ieu tatarucing. Ampun teuing.